Lure tepang di sarang Kalimus. Bungi ayeuna urang nyumpingan ke acara pasar Pasar Seni Angker. Pasar Seni Angker. Jadi di eta pasar teh anu mical soca tapi tuker kabarter ginjal lah sabangsa ning semur leta ya goreng soca lah. Antaran aya ieu raos mah bubur polo. Ketepang di itu kelur sekan-kanan prepare opi buli datang wah banyak itu. Ketepang di situ. Dilajeng ngopi na di situ. Sabar ya Kalimus. Sabaraya Kalimus sahati sabaraya Kalimus insan sasar kasabaraya ulah codeka sabaraya ulah ngadoraks jeung sabaraya silih mirosea dina larangan dosa ranjingkeun hiji rasa jadi hiji rasa sarua mengkeut salamina ngabandangkeun lain ngabandingkeun ngahijikeun lain ngabedakeun dibeungkeun ku tali duria sabaraya sahate sabaraya sauyunan sabaraya Kalimus adalah sabaraya sahate sabaraya sauyunan sabaraya Kalimus adalah sabaraya sahate sabaraya sauyunan sabaraya Kalimus adalah sabaraya Lure Suki di lokasi Pasar Seni Angker. Dek, siap. Oke, selamat malam buat semuanya dari Reo. Kalimus sudah nyampe di lokasi untuk mengikuti acara kegiatan. Mudah-mudahan ada kelancaran, diberikan
penampilan yang sangat memuaskan. Oke, di sini saya dengan vokalis Kalimusada. Ini ada Dede Robi, vokalis dari Kalimusada kita. Dan di sana ada kreu juga, banyak kreu ada kreu pemain juga ada musisinya. Oke. Sekian dan terima kasih. Di sini juga ada YouTuber Oki Buli, Sion. Saya mengikuti aja, saya maya kreu. Ya, baheula mah ayeuna orang modal teh. Baheula mah Wilujeng ieu nya, wilujeng naonnya. Semangat terus kalau kameramen Kalimusada. Jangan lupa di subscribe channel Kalimusada, Oki Buli oke. Dilajeng keras, yang di skip. Mohon pokoknya iklanan mah. Yuk, let's go. Aduh kita menjoget nah. Jika cacing kepanasan. Ngobrol sareng aman. Mohon ke sahabat penyambang pada waktu tatahana Kalimusada, mungkin ke sahabat rerengan Kalimusada tanah Bakalangan baris